Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa patepang di sareng simkuring, wasta pun ajeng kania suartika. Pamirsa, dina dinten ayeuna simkuring bari nyarengan pamirsa sadayana dina acara Kurma Kuliner Majalaya dina edisi Kamis kaping 20 Februari 2025. Di zaman ayeuna tempat kadaharan anu ditawarkeun geus rupa-rupa jenisna. Tina anu kadaharan anu amis, anu asin, oge nu lada. Kadaharan anu ditawarkeun tina tipung oge loba. Tina bungbuahan loba. Salah sahiji aya minuman anu kasohor sarta dipikaresep ku jalmi. Nah, nyaeta jus anu saleter anu aya di Pujasera Sukamana. Di daerah Majalaya kasohor nu loba. Oge kurasa anu ngeunah. Di lapang tos aya Alvina Salamia pamirsa nyangakeun liputanana. Halo pemirsa, simkuring nuju di Pujasera Sukamana. Selain tempatna anu luas, parkiran lagi luas. Selain kadaharanana anu marurah, jeung ngareunah di tempat ieu oge seueur remaja-remaja anu narongkong. Hayu uang tuturkeun simkuring. Lujeng berang pamirsa, dina warta dinten ieu simkuring bade ngaguarkeun salah sahiji kuliner nu aya di Pujasera Sukamana Majalaya. Sanu teterang warga Majalaya ka tempat kadaharan di Pujasera ieu. Di tempat ieu nu dijieun rame kudu ngarora, sok dipake narongkrong, ramena sema loloba daratan kijang saenggeus magrib komo malam minggu rarea pisan. Tempat ieu nu dijieun ramena nyaeta tempatna di sisi jalan, kusabab jalan bikin rarea pengunjung di mana-mana. Saat can aya Pujasera nu dijadikeun Pujasera nyaeta lahan kosong nu dihareupeun ramena nu geus kasohor pangheulana. Masyarakat Bandung khususna warga Majalaya THC neangan kadaharan kusabab aya Pujasera lobana rupa-rupa kadaharan. Salah sahiji minuman nu kasohor di Pujasera nyaeta minuman satoeleter. Jus nu dijieun dina buah-buahan anu salaleger anu nyampak dihareupeun kiosna dijadikeun ciri khas jus eta nyaeta lobana jeung hargana anu marurah. Pujasera Sukamana sanes ngan saukur kadaharan tapi oge jadi bagian dina carita jeung identitas selaku orang Sunda. Di urang terus lestarikeun kulineran Sunda sangkan tetap hirup di zaman ayeuna jeung kahareupna. Halo pemirsa, simkuring bade ngareview kadaharan anu aya di Pujasera. Selain di porsina seueur, murah oge jeung arena. Di rating 10/10. Kalangan remaja sering oge di dieu kusabab marurah seueur oge jeung kaliharanana arena. Ayeuna simkuring bade ngadatangan pengunjung salah sahiji di Pujasera. Lumayan sering. Naon anu ngajadikeun aa tuang di Pujasera ieu? Karena pertama pas saya tahu dari teman-teman Pujasera ini kan belum tahu ya tempatnya di mana. Pengunjung ngarasa nyaman di tempat ieu dina hargana murah oge karena keelek ku restoran lain salain harga nu marurah. Tempat ieu pantas jeung barudak narongkrong. Segitu wae nu biasa dipihatur ku simkuring, uih deui ka ajang anu di studio. Hatur nuhun ka Alvina anu aya di lokasi. Pamirsa, warta dinten ayeuna dicekapkeun dugi dieu. Simkuring ajeng kania suartika ngawakilan Kurma Kuliner Majalaya. Hapunten sadayana kalepatan, simkuring pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nescafe Latte. Rasa kopi yang dipadu dengan krim susu. Rasa manis yang seimbang.